geus bari memulayan lah ibadah madak lamun aya budak ngora geus bisa ibadah suluk ka Gusti Allah teu kajahoan ku sasaha ngalepaskeun ka resep dunia ngaresepkeun hubungan jeung makhluk ngaresepan ninggalkeun setan jeung nafsu beuh eta mah budak ngora geus hese nyaritakeunana yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh maut bakal dipayungan ku Gusti Allah jaga yaumal kiamah saat payung lantaran geus pabrik payung bangke mah kunaon atuh bizillihi aras Allah kaget bakal da urang deuleu anak muda di payungan ku aras kabita kabeh naranya kabeh ribuan manusia jutaan manusia ai itu budak mora saha di payungan ku aras wo eta mah budak mora nu ibadah ka Gusti Allah anu hatena teh hate masjid anu hatena teh eta mangan ka Allah we hungkul masyaallah iyalah anak muda sabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid anak muda nu hatena ngagantung bae di masjid jelema maka mamana hatena aya di masjid masyaallah karim aya nu kolot mah inget bae ka masjid pantes lantaran nu kolot mah nganjang geus teu ditarima main bola geus rengkod ketika manehana dagang modal eueuh geus batur di masjid bae ge pantes cenah mah da geus kolot geus teu laku ka dieu ka ditu ieu mah budak ngora qalbuhu mu'allaqun bil masajid masyaallah mana coba di pasar kemis nu anak muda hatina hati masjid lolobana hate bar malulu jangan di Cikupa anak muda nu keur meujeuhna resep ka dieu ka ditu qalbuhu mu'allaqun bil masajid jangan di Belaraja anak muda sabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid moal aya hese tapi neangan coba ka pondok pesantren beuh santri mah hatina hati HPKB aduh hese neangan lu qalbuhu mu'allaqun bil masajid